Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Yosi Rustiani, abdi ti PGMI 2B Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah. Abdi di dieu bade ngadugikeun sisindiran nyaeta aya sisindiran rarakitan, sisindiran paparikan sareng sisindiran wawangsalan. Rakitan nu kahiji, lamun urang kaciater kudu getol kadinyana, lamun urang hayang pinter kudu getol diajarna. Rarakitan nu kadua, lamun urang palih wetan sing getol ngeangan elmuna, lamun urang hayang jajan sing getol kana usahana. Rarakitan nu katilu, lamun ulin ka Mang Jaja urang kudu jadi kuat, lamun hayang hirup bagja urang kudu getol salat. Paparikan nu kahiji, meuli tahu ka paoga diladangan ku bululu, lamun jadi jalma boga ulah nepi gede hulu. Parikan nu kadua, ngalaterong jeung kalapa dibawa ka kebon cikur, nu gondrong zaman ayeuna teu wawuh ka tukang cukur. Paparikan nu katilu, niisah ka Bumi Asep ngalayat anu teu cager, abdi bogoh ka Mang Cecep sabab pinter sareng bager. Wawangsalan nu kahiji, dipakena dina mastaka si Amang meuni someah, naon cing? Nya kopeah. Wawangsalan nu kadua, tempat ngawadahan cai mun diajar kudu getol, naon cing? Nya botol. Wawangsalan nu katilu, abdi mah kapiring leutik isin teuing ku gamparan, naon cing? Nya pisin. Hatur nuhun. Mung sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.